Man, Oi, lu tak euy jeung. Ay aman beungeut teu kasep-kasep. atuh leuh kasep mah payu atuh. Mana Aduh, kumaha? ampun aman bagi kolot bagi cegah nu gelo. Bilem betul ya aman. Jual berapa ya aman. Wah, coba HP mah. Resep ngeureun eta masih kan heueuh ama kontak. Tuh nyetrikeun kitu we tuh. Seuri tara bisa eta mah. Seuri itu aman cantik mah. Mahal sih teh. Tuh kitu tuh. Lain ge bodor tukang seri mah. Itu geura. Itu nginum sorangan geura. Kang udun. Udun. Duh nawaran balok. Boga sih di mentis tuh. Ah. Wah, nang mau dimentis. Awe teh carana. Gratis. Kang, Eh, bener wani eta kadalah. wani. Lah, waduh. Nah, maka jeung teu wani. Sing kumaha tuh udah dalam bisaan. Eh, Bisaan dalam wani. nah, da mah satikukeun pengertina sia teh mah. Tapi maka Da apa modalna tah? Tanyakeun ka Aman Sasmita. Sia teh mah babari. Amun panggil ke kumaha tah Kang? Kudu we. Tah. Bagus, bagus. Bener-bener teuy dicangkul atuh. Loh, mau digebogan itu. Pasti bakal ikukan kita unareup. Aduh. Udun sorangan kan. Euy, Eta tah cik tukang bawa ka dieu eta. Bani ka bitakeun ini. Nanti. Udun bung. mana? Iya di tukang dosen dari Mang Tis. Mana? Iya Tisen. Astagfirullah. Wah, siap. Sugat teh eueuh jelema tuh. Kapan teh tadi aya ceramah. Palang siang Jual siang kalau Bapak Kades. sudah dijual we dewe. Mun ngomong aya tuh aman gitu. Tadi aya. Kowe calon ibu jelema mah Tuh pacikan nu gelo. lain kosong belo nya SPDI ngobojut kahinya euy. Nya SPDI pas ya jeung Albasia. Beuki peuting beuki gelo geus sok. Segala bange jalan Kang. Bener-bener teuing jelema ampun. Besar edan dalam teh. Ya teuing aja. Di Cileuweungan, di dayeuh luhur. Belaan anak pemajikan yang bisa dahar. Yang beli behel. Yang beli yukensi paranti peuting. Yang boga deungeuna ke satri lansia. Mah. Kadai kana lagi. Ari akan kecap jeung ceulina tuh. Ya ampun euy. Be. Naon be euy hari mah we. Belum ngebodor, belum ngebodor. Kopiah beureum belum ngebodor. Buku dah kiai balak. Kopiah beureum. Kapan waktuna hari ieu mah berani. Pajarkeun deh pesulap merah, menya pesulap merah aya kumisan. Pada cau, geus pada cau. Men kaharep men heuy. Nanti olin kumis akar huntus itu. Ya teuing pemajikanna keur gering da maneh. Dah hasil ngadamangnya man. Tapi itu bisa kali itu awak. Sabar man. Tambahan 5 kilo awak. Awak teh. Oh. Di paraban we kumitoha di Tasik bro. Beunah aman matu. Disenangkeun cacingna kumitoha cak man. Singkrep beda jarang nita. Eta. Ieu menantu pika hiji deun teh. Aman sih sehat man. Ya, Bagur teh sineu nyanung deui saya meureun. gandeng aman ngomong wae atuh. Tadi ieu ke panggung wani mah sok ngebodor jeung dewe. Kabawakeun ieu atuh dewe ke aman mah da yang tengeulan gitu deh sok. Atuh sarwana deui aturin. Itu ke dewe ku sarwana. Samen ngomong mesti. Mane omen kami pilueun atuh. Carek Bandung atuh. Sok cina jempe Bandung. Oh, jarumpe. Oh.
sarwana. Sarwana cici sate. Sarwana. Naon eta? Kayak kolot. Pipilueun tukang goong. Udah kita tekam dengan rana. Ieu teh deuk jempe moal. Oh, jempe sok ke akang bakang sok repe. Eta ngomong sono. Astagfirullahaladzim. Jadi makanan serang karanginang aya. Ya, situ membawa ke mahanan itu. Parageun urang dieu mah. Sumuhun leres. Kan dititang ke polisi kan. Aduh, Sok ke akang repe cenah bener. alhamdulillah ya teh saya tepangkeun deui. Sareng urang Cianjur. Ngecek kok penting Cianjur mah anu linglung ka Gunung Halu. Balik jam 7 bulan. Aduh, Gusti, jeung situ pekat maung aing mah. Liwatan leuweung. Oh, ieu mah nangkot. Nangkep. Da penting ieu teh jadwal nama euy kudu nama ka Cihuni. Ka Cihuni ka Garut. Aing akang bet ka dieu atuh. Ngan ku dewek dipikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa. Deuk naon jijik ka Garut. Nu hajat eueuh, nu nitah eueuh. Ini ka dieu ngopi. Meuning ka dieu ka nangkot. Tepang-tepang sareng Ki Adi. Pengersaan nom Bapak Ustad Kades. Ya heueuh tuh. Saan wae aku bener akang gitu nama. Alhamdulillah. Yuk, biasa ditepangkeun silambak tos. Dihipir bados ieu mah cepot. Nya, kasadayana we ieu mah. Ieu. Demi wanci satemana jalma aya dina rugi. Demi wanci satemana jalma aya dina rugi. Iwal anu iman, iwal anu soleh, silih wasiatan dina bebeneran. Iwal anu iman, iwal anu soleh, silih wasiatan dina kasobaran. Demi wanci satemana jalma aya dina rugi. Demi wanci satemana jalma aya dina rugi. Iwal anu iman, iwal anu soleh, silih wasiatan dina bebeneran. Iwal anu iman, iwal anu soleh, silih wasiatan dina kasobaran. Hiji dah Akang rek naon ka dieu. adek depangan Pak Kades. Naon? Apaan Pak Kades? Bapak Haji Eman. Singkatan. Nah, emang ganteng. Muslim sejati. Bisa. Anu tanggung jawab karena hayat anu des yang nangkot. Enak. Nuhun, boy bener ngerasakeun nyawer ka abdi. Salah. Cicik nanya. Iya. Pak RT, Pak RW, sebab Iya.